Semoga sejali Bapakku Kendra Bagabakja, tata cara budaya Sunda. No,
dengan dia alhamdulillah ayam pangestu yang kasep aduh dina tos parbas aya di dieu kun kasep dibagiakeun dia itu uang menggesek aya dina kalancaran paniatana oge keng ridho ti Allah urang sadaya kitu mugi we bangguang urang sadaya nase begitu na pamaksana anu kalintang mulia na urang sadaya ieu bukan wiaga hayang hiburan ya ka itu uang hayang jaipongan we lah jaipongan uang Siliwangi geuningan saya alah ayeuna abdi na isuk ka madango ka mamana dengan sok ari ya brongan geningan ya kita isiin yang seger-seger geningan di mata tamu urang sadayana minta uang nya ngeunah bete geningan lagu cantan teh dengan lagu-lagu buhun orang kadang-kadang teh kesak teh kuat aya kene hiji teh kuat teh kuat teh kamari geus urang kuriling kuat teh geus mancanagara kamari teh ngiring naesan G20 teh geningan di seluruh dunia yang budaya urang sadaya teh aku kudunya teh wah tekan mau oleh di Tiongkok ya ya sok adanya gerang orang luar ayah sok kita lagu nanti menang oleh di Tiongkok sok mari bicara kayak sosorotan ayah putih dari karungan sorong ke kiri sorong ke kanan hei adik bicara kayak sosorotan ayah putih dari karungan sorong ke kiri sorong ke kanan hei adik mana ini sini ini tegas tadi teh amo mana si amo teh hei sayangku amo mana si amo Aya naon? Iya. Dangdan, usaha dangdan aja. Ya usaha. Ya daya itu uang. Yo, orang tadi hibur, orang sadayana pangbagia pangwilujeng sok adinya.
Nah ininya bisa naon hayang hiburan. So hayang naon hiburan. Udah Gusti Lagu disetir-setir dengan di mana kita bakal setir gitu kau usaha. Itu teman ayah ini. Lu mana teh baraya ini? Itu kan. Mana? Sok adanya. Hiburan dong hiburan. Namanya kira suka. Lagu naon saja. Bebas besok. Bebas. Ayu, seorang orang sarangan orang kau, ayah kene dirinya, ayah kene, sok keringan orang.